Sampurasun. Alhamdulillah urang jasa ditepangkeun deui dina gelaran pangatikan aksara Sunda. Lujeng tepang kanu nembean mendakan kanal YouTube Calisada TV mugia sasieun sabeunyereun aya pulunganeun sakumaha biasa dipidangkeun contoh-contoh aksara Sunda anu masih keneh ngabahas aksara suara nyaeta ayeuna baris digelar contoh-contoh penulisan aksara suara e. Wilujeng nyak seni. Sakitu anu kapihatur kirang langkungna nedha punten mangga diantos komenna di handap ieu video kanggo kamajengan makarya di kanal ieu. Pamugi bahan katampi mugia bahan katampa anu mudah-mudahan ku hadirna ieu kanal Calisada TV janten penambi sumanget khususna kanu nuju geten di alajar aksara Sunda hampuraeun sabisa-bisa saya aya mung sakitu kin sanes waktos tiasa disambung deui atur nuhun parantos nonton. Rahayu aksara Sunda, Rahayu aksara Sunda, cag.